ibadah teh. Tapi ibadah teh ulangan hungkul seperti kitu. Kada aya buahna. Pan urang melak jagung teh hayang jagongan. Mualak melak buah teh ngarah buahan. Melak rambutan teh ngarah buahna. Ibu melak peuteuy di pinggir bumi. Rasa peuteuy teh beuteyan. Nah, ieu peuteuy teh beuteyan. Hanas we gedena tangkalna gede. Dituar moal. Dituar. Nah, dapet teu peuteuyan, teu bijil peuteuйna. Dituar we. Naon da urang malen dek melak ieu dek melak teh hayang buahan peuteuy teh. Jadi amal kitu. Salat teh kada aya buahan. Naon buah dina salat? Akhlak anu sae. Kitu da. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Jadi lamun urang akhlakna awon keneh ladang salat, ongkoh ka pangaosan, ongkoh salat berjamaah, ongkoh tahajud, ongkoh maca Quran, kata syariat unggul. Tapi di luar saat salat ngomongkeun kagorengan batur, ngahina batur, tah hatena teh masih aya ujub, aya takabur, aya hasad. Dina hate teh ningali batur teh hayang ngewa we ka batur teh, hayang pasea we jeung batur teh. Eta berarti naon? Akhlakna teh leungit. Pantes sakedik jalmi anu tukang salat, beres salat ngahina batur. Jalmi tukang salat, beres salat ngewa ka batur. Bahkan di masjid oge silih pika ngewa. Tepikeun ka pareuh masjid teh kulantaran jalmi-jalmi nu goreng akhlak teh eta teh can dugi kana ihsana. Da intina agama mah jangan robah akhlak jelema. Naon bedana atuh lamun urang salat ungkuk-ungkukan jeung senam pagi da sarua. Dina ungkuk-ungkukan nama sabab aya dina hate ngabersihkeun hate intina mah diatur mata kudu kieu cek syariat teh ngarah ngabantu nepikeun ka hate eta jalmi. Tah ayeuna kumaha di suku setan teh digoda at-taswib engke we rek tobat mah geus kolot geus 60 tahun rek tobat mah geus hoream ulin deui geus 70 tahun tobat mah. Yakin urang nepikeun ka umur 70 tahun? Yakin urang nepikeun ka 80 tahun? Nah, teu yakin urang mah. Umur urang nepikeun ka dinya. Nemah ti mana mimiti urang kedah tobat teh ti mimiti baleng. Jadi mimiti tobat teh ti mimiti baleng. Iraha nalika urang dicatatkeun ku malaikat dosa urang. Usia sabaraha tahun eta teh? Pikeun istri mah 8 tahun. Pikeun pamungkas 15 tahun. Di dinya urang teh kedah tobat teh. Nyung ngandapun ka Gusti Allah, lain diengke-engke angke we geus kolot. Cantung tuh pikeun ka maot, pikeun ka kolot. Nah kitu. Janten cek setan teh taswib, diengke-engke rek tobat ka Gusti Allah teh. Nah, ngalaksanakeun tobat.